Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng simkuring Lestari Septiani ti 11 IPS 3. Ayeuna abi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu ka tukang, daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan di Citarum. Dumasar kana data nu aya, kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Panyebab budalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kocoran anu ngabulakarkeun cai jadi nganyembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik aya korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu kakenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.